Tenang, Jel. Suara, nu penting mah suara. Da lain keur ukur nyoblos. Tuh, suara na ulah nyebrot. Bisa-bisa sore aing jebol, motor lewat. Iya anjing. Jeli. Aduh, Jeli. Lila cole aing bisa bedas ke jalan bendungan Jati Gede. Mereka kira Om, kebeneran. Saya lagi nyariin Om nih. aya naon, Jil? Nangan urang teh, nanyakeun urang teh, urang mah di kamari oge di dieu, iya di tempat ieu, di bulan kamari ge nya di dieu, angger di dieu tempat, di dieu. Ukur di dieu, Jil. Jadi gini Om tuh kan kemarin jualan teh. Nah, warga sini mah ngiranya tuh Om tuh jualan narkoba. Oh gitu, Jil. Tenang, ulah panik. Ieu mah dijamin aman sentosa. Siga cari mona. Gimana gak panik Om? Orang-orang tuh jadi nilainya tuh kita nilai jelek. Nama kita tuh jadi tercemar Om. Kitunya kitu merdu, Jil nya enggeus nama. Kayak masalah nama orang tercemar digoreng gitu nya. Ya geus ke urang ka ditu ka balai desa lah. Diomong desana lain ngarah padami urang. Benar. Om Yus gitu apaan Om? Saya gak ngerti Om. Ya udah Om, cepetan ke balai desa. Saya tuh udah dimarahin sama orang tua tuh, dikirain beli barang-barang terlarang. Cepatnya Om diselesaikan Om. Oke, siap. Ya udah Om, saya mau pulang dulu. Saya mau ngumahin ayam dulu ya. Naonnya tiba-tiba keingetan Aeja. Naonnya di ditu mah. Habis cicing di Bandung, pikir matos kangen kayuyus di Wih Kalembur. Dan Wih Kalembur teh sieun kuririn, pilih kacan cager, ke abi dibudak di kuririn. Aduh, susah, pusing ya. Ayo, Teh Yus ngelamun aja. Ayo, Teh Yus. Ayo, lagi ngelamun
biasa teh ngelamunin masa lalu. Kunaon teteh masih ngelamunin masa lalu. Duka ada teteh tiba-tiba wae kaemutan ke masa lalu. Padahal mah aya anu nuju caket salis ayeuna teh. Kunaon kedah kembali ke masa lalu. Di masa depan aya nu langkung sae. Pas arek dilupakeun anu masa lalu mah. Hete teh, apa henteu berita nu nuju viral di Pasiripis ayeuna? Pasiripis teh nuju aya berita Om Ius jadi bandar narkoba. Anu kaciduk teh si Tanjil ujung si Jelly. Oh. Aduh eta mah. Teh eta dosana naon anu mengkonsumsi minuman keras jeung narkoba. Jadi orang yang mengonsumsi obat-obatan terlarang, Khamar dan segala macam jenisnya telah diharamkan secara jelas dan tegas dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Astagfirullah, ngagetin. Apalan orang geus kena fitnah? Jelly, eta sungut mana nyebrot kitu, kabanget. Ibaratkan salon aktif bae sungut siapa? Brot. Ya ampura Urang kieu teh saking ku panik. Arana urang di lembur jadi goreng. Perlu ku aing dibeakeun kabeh. Jelly, ngadapi masalah teh ulah sok panik, sing tenang, sing bener. Ulah sok dibawa panik, Jelly. Ya kumaha sangkan aran urang teu goreng di lembur teh. Pan urang mah teu ngagunakeun narkoba. Eta mah ukur teh. Aduh, Jelly. Eta lila-lila coli aing bisa bedah ke bendungan Jati Gede. Suara sia meni deket-deket meni nyebrot ka aing. Tenang, Jelly, tenang. Ulah sok bawa panik, Jelly. Urusan teh. Aduh, makan lagi aing mah. Ayo diajak badami terus teu bener Ius mah. Paingan coyeuna ge. Bocor. Om Ius. Naon gina? Bener ngajak jalan-jalan ke kami. Anjing, jalan-jalan oi. Di GR pisan Om Ius mah. Saha nu rek ngajak jalan-jalan. Om Ius mah kieu. Kaleresan aya Aririn tina bade naros. Nya mangga, rek naros naon? Aririn, nya Om Ius teh calon obat-obatan terlarang. Nya duka. Abi maca apal euy. Pan keur itu teh Aririn nu newak Om Ius teh le. Euy kami mah aslina harilap teh. Aririn mah masih ngorak kene tos silapan. Nya kanu sanes mah harilap, inget lagi ka kamu wae. Nyamanku bila ku denganmu, terasa damai hatiku. Ku harap engkaulah cinta terakhirku. Ku ingin menjadi sesuatu yang berarti untuk hidupmu. Ku harap engkaulah. Aririn mah ditaros teh sakara bener jawabna teh. Tina mah
sebel. Terang teu artina sebel. Sebel teh artina senang betul. Dina, seneng ka kami ya. Tapi